wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumina wa ulumini amin ya rabbal alamin. Fi tafsiri qouli ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amanan nas al ayat manana wal alam bi muradi. Wa idza qila jeung mana ditarioskeun laum kata jama-jama munafik aminu kudu iman kenaranjeun kabeh kama kaya perkara amanah nugus iman keun saha nasu pirang-pirang manusia aya ashabun nabi tegasna sahabat-sahabat nabi. Qalu nyarari taya jama-jama munafik anu minu nah kuring kudu imankeun kama amanah sapertos iman keun saha asupaha jama-jama anu bararo ajuha jama-jama anu bararo elana palu tegas mamami gawe kuring kapilihin kaya pagawean ada jama-jama anu bararo. Jadi jama munafik nyebut ka jama-jama mukmin nya ante jama bodoh capek. Qala nyari wasallahu ta'ala roddan sebagai jawaban penolakan alaihim kata jama munafik. Ala sing ingat innahum sesungguhnya ieu jama-jama menyebut bodoh tadi teh huma ieu jama-jama eta asupaha anu bararodo walakin la ya'lamun tetapina teu nyamun ieu jama-jama kabeh dalika yen dirina teh bodoh. Ciri munafik nu salajengna nyaeta di mana diinstruksikeun iman anu sabener-benerna kalaka ngomong kalaka nuding kanu imankeun teh pokna jama-jama nu bararodo. Bodoh dengan istilah sapeh. Jadi sapeh teh cek nama kurang lilingeran. Nah, jadi jelema nu ngiring ka Rasulullah baik muhajirin jeung ansor ku jama-jama munafik mah disebut teh jama-jama nu bodoh. Nah, ku Allah dibalikeun. Justru jelema-jelema eta nu bararodo ngan teu sadar kana kabodohanana. Letak dina jelema teh aya 4 rupi. Aya rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Dan kitu patabiun. Lalaki nu nyaho sarta nyaho dirina teh nyaho. Atosna lamun lalaki nu nyaho sarta sadar dirina nyaho pasti bakal mere nyaho ka batur jeung bakal ngamalkeun kana kanyahona. Sabab kitu nu kitu mah patabiun tuturkeun. Sebab tipe jalma anu ngamalkeun kana ilmu. Tipe nu kadua rajulun yadri tapi wala yadri anahu yadri. Lalaki anu nyaho
tapi teu sadareun teh nyahoan yang dirina teh geus nyaho. Kudu dikumahakeun kitu pang tabihu. Maka aranjeun kabeh kudu mere kudu ngabangunkeun, kudu ngingetan. Kajama anu yen manehna teh nyaho tapi seolah-olah jelema nu teu nyaho. Geus puguh contohna teh salat teh nyaho maneh teh wajib. Tapi tara tah nu kitu pantabih elingan sieuna ngalaksanakeun kana kanyahona supaya ngamakeun kana kanyahona. Dua nu katilu rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri, lalaki anu teu nyaho ngan sadar yen dirina teh teu nyaho. Hartosna ketika seseorang tidak tahu kemudian menyadari bahwa dirinya tidak tahu, bakal neangan ilmu, bakal mencari tahu, bakal tolabul ilmi. Tak kumargi kitu nu kitu fa'al limu uruk ajarkeun karunya manehanana ingin tolabul ilmi terus aya nu nyaho kemudian teu diuruk, maka nu tanggung jawabna jelema anu boga ilmuna. Tiga Nabi Yunus teh kan anggeus ditugas ku Allah Subhanahu wa taala kaburu-kabur torojo masyarakat dek tobat. Media tobatna waktu itu nyaeta Nabi Yunus nu bertanggung jawabna. Kalah teu aya atuh kan Nabi Yunus anu dilepatkeun ku Allah. Didenda, dipenjara ku Allah dina jero laut, bari dina jero laut deui. Wiridan didinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah eta contohna nu kabur. Nah jadi lamun aya jelema nu nyaho sarta sadar dirina teu nyaho uruk. Sabab jelema nu sadar dirina kurang kanyaho bakal daek tolabul. Nah itu tipe nu katilu. Tipe nu kaopat mah rajulun la yadri wa la yadri anahu la yadri. Lalaki nu teu nyaho sarta kesadaran dirina teh teu nyaho. Tah siga jelema ieu nu kaopat. Supaha jelema bodoh tapi teu sadar yen dirina teh bodoh. Tah anu kitu mah saur tadi patruku antep ketinggalkeun da hese atuh zaman nu teu nyaho. Kemudian manehna teu nyaho yen dirina teu nyaho, jelas diajakan madaekeun di pepatahan bakal ngamuk. Antep kecerana kitu mah. Patruku tinggalkeun we. Artinya ulah terjebak ku orang-orang yang seperti itu gitu. Jalankeun we. Tah eta jama munafik ieu mah termasuk jelema tipe nu kaopat. Jadi nyebut bodoh ka jama-jama nu iman teh. Kamu hajirin sareng ansor teh. Jadi sing emut deui ieu teh konteksna teh Rasulullah awal-awal di Madinah. Anjeunna janten pamimpin. Nah, kadieunaakeun muncul jama munafik. Di tahun kahiji ge terus muncul. Di tahun kahiji Hijriah ge terus muncul. Nah, karakterna teh kitu. Jadi nganggap bodoh ka jama-jama anu miluan kana Nabi Muhammad. Pokna teh anu milu ka ma'amana supaha. Nah kudu ngimankeun kuring ka jama-jama anu seperti jama-jama nu bararodo. Nah surah Allah ala innahum humus sufaha. Ala tuh sing inget. Ala litan be. Artosna ngingetan sebagai penguat pernyataan.
Ingatlah kan orang-orang curingat karek ngadenge ingatlah. Ayatan baheula. Geus kitu terus innahum make inna teh amina wasih tangsibu isma wa tarfa'ul khobar. Fungsina berlit taukid muatan karena pernyataan. Wa akadul makna bi'inaan walaitalab lumangkon taman. Jadi para ulama geus nyieun taukid ku lafaz inna jeung anna. Cek suami kata majikanana, aku sayang kamu. Cek pemajikan teh yang bener nih. Nah, tambahan ku inna sesungguhnya aku sayang kamu. Ya, kan percaya kalian bener nih. Ingat. Sesungguhnya aku sayang kamu. Oh kan? Wes sabaraha kali tah dikuatan kalimah-kalimah pernyataan seperti itu. Terpercaya kene dagor. Maksudnya bisa ngalinur gitu ketika dene wae. Ala innahum. Jadi Allah ngebuatna ngagambarkeun ieu kalimah. Sing ingat justru sesungguhnya manehanana anu bararodo teh. Ya saur Allah nya. Mentak mukminin mah teu kudu ngabalas kete. Didolim, diomongkeun, dipikang lewat teu kudu ngabalas. Sebab Allah geus nyieun petugas. Rukun iman nu kadua teh kan rukun iman teh ka malaikat. Nah, ya malaikat-malaikat nu ditugas ku Allah. Tukang ngabagikeun rezeki mana ya malaikat Mikail. Jadi lain Pak RT, lain Pak RW, lain presiden. Geus aya petugasna malaikat Mikail. Tamata kudu iman ka malaikat teh pandidinya maksudna teh. Sehingga orang tidak terjebak ngajual keimanan karena merasa dirizian secara totalitas ku si A, ku si B, ku si C. Akhirnya batal keimanan ke malaikatna jeung ka Allahna. Itu maksudnya. Atau tugas pencabut nyawa geus aya malaikat Israil. Artosna nu disebut nyawa teh lain dina pelor, lain dina tumak. Tapi aya petugasna malaikat Israil. Ras anu niup sangkakala anu ngancurkeun ieu bumi geus aya. Jadi itu kudu riweuh tahun lah aya bejana cenah tahun 2020 kiamat cenah laras kitu intinya. Tong ieu mikiran. Penting mah wujud damana urang anu bakal dihitungna. Bakal jadi hitungan. Maka ketika ya jamaah anu ngagoreng dan sebagainya, maka ku Allah bakal dibalas. Bahkan namun orang didolim halus nama ngadoa teh keur kamaslahatan urang dan keur kamaslahatan didolim. Contoh orang didolim tetuah dosa. Contohnya tadi didolim usaha dek secara pardi pribadi atau nanti secara jama'i. Ini ngadoa ke orang daripada ngadoa ke pihak itu mah. Contohnya kia orang tak apa tadi dolim teh usaha terus saya ngadoa orang teh ya Allah mudah-mudahan tanu ngadolim abdi sing buntung contohnya tanya atau sing cilaka
Teu apa yen eta anu ngadolin diri urang teh contohna teh adi urang. Pada teu apa teh nya we cilaka pan anu didolin mah diijabah. Nah, geus cilaka tungtungna teh minang sarayana teh ka urang deui. Minjem motor ka rumah sakit. Kudu minjem duit keur naon? Pokona mariweuh we. Tah urang kadang-kadang teu apa yen eta teh hasil doa urang. Coba lamun ketika didolin kieu mah, ya Allah, mudah-mudahan sawah abdi sing payu ieu hayang ngajual sawah. Ya Allah, abdi hayang umroh ieu. Nah, kan leuwih alus bener. Nah, maka didinya urang diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi keur ngaji mah insyaallah sadar ieu teh nya. Ngaraji ke di papatahan mah, tapi dina waktuna oke. Awas nu menyangkut hate mah eta bakal langsung deg gitu tah. Sehingga kadang-kadang kulantaran urang teu siap terpasang kuda-kuda. Ya akhirna nu tadi teh tungtungna teh ngadoakeun sesuatu anu sabenerna mah teu kudu didoakeun. Teu kudu didoakeun ku urang gitu. Dengan catatan tadi benar-benar urangna tidak merasa naon anu dilaku ditudingkeun ku eta jelema kana pinu didolim ku eta jelema. Nah, maka di dieu jelema-jelema mukmin jeung jelema-jelema pengikut Rasul Muhajirin sareng Ansor munafik disebut jamaah bodoh. Takwa Allah dibalaskeun. La innahum musufaha walakin la ya'lamun. Sing ingat manehna nu bodoh teh ngan teu nyahoeun yen manehna teh bodoh. Teu nyahoeun yen manehna teh teu nyaho. Supaha teu sadareun. Nah, eta karakter munafik. Letak ukurannya, ukuran sudut pandang. Jelema pinter atau nabi bodoh atau nabi jelema sapeh atau nabi teu sapeh, katanya supaha jeung teu supaha tetap kembali. Karena ukuran rujukan anu pokoknya tah Al-Qur'an. Jangan terjebak. Nah, eta nu salajengna deui wa idalakul ladina amanu. Wa idalaku di mana papanggih. Ieu jama-jama munafik. Aladina amanu jeung jama-jama anu iman. Qalu nyarita ya jama-jama munafik amanna abdi imankeun. Wa idza qalau jeung di mana balik ya kabeh malengos minum ti jama-jama mukmin warajang jeung balik la sayatinihim ka pamimpin-pamimpinna ieu jama-jama munafik usaihim tegasna rois-roisna yang munafik kabeh. Qalu nyararita ieu jama munafik inna ma'akum sesungguhnya kami serta naranjeun kabeh idin din agama inna ma nahnu pastina ari kuring sararea eta mustahziun ngahina ngajejeleh bihim kata jama-jama mukmin di hari iman kalayan ngadohirkeun api-api iman. Terus syarat kang munafik teh dina hadis mah disebut dul wajhen. Jelema nu boga dua beungeut dua rarai. Di mana papenak jeung jama-jama nu mukmin. Wa idalaku laku teh asalna cenah lakiu asana supaya geuning liko ilaliko
ilaliko pisaatin wahidatin ya pileuleyan da salah boga eta teh ilaliko teh naon maksudna papanggih asana lakia lakiu kan itu asana papanggih geus kitu terus dibuang domana sebab berat terus ieu sakinen dibuang hiji itu usul asa kalimana jadi we laku. Dah di mana Pak pernah jeung jama-jama mukmin pokna kumaha amanna abdi ge sami sareng abdi ge pendukung setia Nabi Muhammad, abdi ge pecinta Nabi Muhammad, abdi ge siap ngiringan ka Nabi Muhammad. Tapi di mana papangi jeung pamimpin-pamimpinna, tapi pamimpin dia tinggalnya diistilahkan ku setan. Tidak Kholau ila sayati nihim teh kata dasarnya setan dijamakeun bentuk jama jadi sayatin. Jadi pamimpin anu jadi agen setan. Jadi setan teh asalna teh tina satona anu hartosna ngabelotkeun nu kuluna ka Allah dibelotkeun ka salian ti Allah. Tah eta setan. Nah, ketika eta terstruktur terpimpin ta pamimpinna teh hakikatna pamimpin setan. Itu. Maka dibahasakeun di dieu ila sayatinihim. Maksudna nyaeta pamimpin-pamimpinna anu dideuketan ku eta si munafik. Bisa ketua-ketua Yahudi kayak Bani Gotpan, Bani Nadir anu kantos diprovokasi ku munafik atanapi anu sanesna. Nah, jadi di mana daratan kadinya pokna teh kumaha? Cenah kuring mah sebenarnya mah ngilu jeung umat Nabi Muhammad teh api-api we gitu. Dasar-dasarna mah kuring mah jeung anjeun. Justru tujuan kuring mah rek ngahina we cenah ka itu. Rek ngahina jama-jama mukmin disangka urang teh wargana tanapi ieu na padahal urang mah lain. Justru kuring mah dek ngahina kayak jama-jama anu pengikut Nabi Muhammad dek ngahina kumaha nyaeta carana teh api-api iman dari iman padahal mah teu iman teh. Nah disebut teh dina hadis mah dzul wajhain jelema nu boga dua beungeut. Kumaha tasawur Allah? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat 3. Kahiji Allah bakal ngabales karena penghinaan. Jadi bakal dibalas ku Allah. Nah, maka tadi urang mah terus damel gitu. Terus gawe sabab hal-hal anu menghina tadi mah bakal ku Allah langsung dibalas. Hiji bukan. Nu kadua wa yamudduhum fi tughyanihim. Yumhiluhum bitugyanihim disarantekeun diengkekeun teu ujug-ujug disiksa ku Allah.
ya mahun ya tarodadun berulang-ulang seperti itu. Jadi kahiji ku Allah bakal dibalas eta penghinaan menghina manehna ka jama-jama mukmin. Nu kadua ku Allah bakal diantep sehingga usaha wae dielingan jeung eta si jama mah eling. Naon sababna sabab ku Allah geus dicap geus disetempel moal iman-iman deui eta jelema dek diantep ku Allah. Tah bahaya lamun jelema geus kitu. Wa yamudduhum bi tubyanihim. Khawatir. Kemudian bakal berulang gitu. Naon sababna berulang keur numpuk-numpuk dosa manehna. Eta pangbalesan keur jama-jama munafik anu merasa manehna ngahina ka jama-jama. Ulaika alladziina istarau dhalalata ulaika tari jama-jama nu tadi eta alladziina istarau jama nu mareuli adalalata kana kesesatan bihuda ditukeurkeun ku petunjuk. Ai istabdaluha tegasna mah ngagantikeun ya jama-jama kabeh kana eta dolalah bi ku Yahuda ditukeurkeun. Pama robihat mangka atum teu batian naon tijaratuhum perdaganganna bisnisna. Ayama robihu tegasna man teu batian fi hadidinya bal khosiru balik tarugi ya jama-jama limasirihim karena pang balikana ya jama-jama ila nari kana neraka amu abada langgeng lain kada jama-jama munafik wa ma kanu mutadin jeung daya jama-jama mutadin mendapatkan petunjuk. Jadi Allah ngaumpamakeun eta jama-jama munafik teh ibarat jama nu bisnis gitu. Modalna naon? Modalna tadi api-api iman. Api-api ngiringan ka Rasulullah. Api-api ngiring, ngariung, mempelajari dan seterusnya. Tapi ketika aya nu berat, bung kayak perang Uhud teh kamari dicaritakeun. Ketika yang kira-kira nguntungkeun kana dirina perkara diilitah. Nah itu karakter-karakter jama munafik. Keur naon? Keur numpuk-numpuk harta, keur numpuk-numpuk jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Tur padahal pada akhirnya mah rugi. Contohnya Abdullah bin Ubay, mangga orang tapakuran. Abdullah bin Ubay teh salah satu kepentong munafik, salah satu pemimpin munafik. Dengan berbagai macam analisa keuntungan untuk manehanana, untuk ukuran manehanana. Ternyata can nepi kana target nu diharapkeun. Akhirnya meninggal. Kan gitu nya jangan kadang-kadang terus semangat gitu. Berkah itu berkah dia. Hari geus kumpul torojo teh malaikat Israil. Tungtung nama can 100% menikmati. Manehana nama kaburu meninggal. Mun jabatan meureun diganti ku batur. Kami hartabana meureun diwariskeun. Mun saroleh meureun aya ka emut cenah harta hasil itu kuring. Mun teu saroleh mah nya lapur we. Kadang-kadang dipaseakeun. Hartosna nu dikumpul-kumpul ayeuna teh justru bukan membuat sebuah kemaslahatan tapi membuat fitnah.
Nah, maka hati-hati. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh munafik. Begitu manehanana belum mengecam ke nikmatannya, buru dimautan kalau Subhanahu wa taala dalam keadaan munafikin. Sampai Allah menyebutkan wala tusalli ala ahadin mata abada. Teu kudu nyolatan anjeun Muhammad ka jalma munafik. Nepikeun dilarang Rasul nyolatan ka jalma-jalma nu munafik. Nah, itu para warga sedaya. Sebuah gambaran bagaimana Allah menghina kajama-jama munafik. Jadi nu diibaratkan ku Allah manehna teh bisnis, tijarah, perdagangan, tapi pamarobiha tijaratum. Eta daganganana teu payu bahkan rugi. Sabab ngajual kesesatan ku petunjuk. Jadi nu kuduna petunjuk teh diangge dilakukan, ya ditukerkan kena sahuap sakopkeun anu terbatas di dunia teh. Kuduna kumanehna diangge eukeur ti bekeleunana kana ti eukeur kesiapan dirina menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya ayat-ayat secara narasi dikawit wa minan nasi dan seterusnya. Sababaraha ayat menjadi tanda-tanda ciri-ciri jama-jama munafik. Nah, masya Allah, ternyata Allah nyarioskeun munafik mah can beres. Masih kene dicarioskeun dalam bentuk permisilan. Masaluhum kamasalil ladis tauqada naro. Nah, ya Allah saja nyarioskeun jama munafik memberi sebuah cara ka urang sadayana dina metodologi pendidikan atau napi pembinaan. Nya eta ku permisilan. Upami tadi langsung bersifat narasi atasna dari Allah langsung diceritakan ke Nabi Muhammad. Namun bahasa ayeuna mah disebutna monolog. Jadi salah satu bentuk pembinaan majlis talim pendidikan ngajar gitunya aya disebutkan monolog. Monolog teh guru nyarios nu sanesna ngadangukeun. Nah, aya metode dialog. Dialog mah bentuk pembinaan ku ngobrol. Bentuk penyampaian ku ngobrol. Contoh upami suami ka istri kan, istri tawa ka suami kadang-kadang kan teu formal. Sadayana ge terang. Antawi suami istri harus saling mengingatkan. Tapi kan jarang nu formal. Begitu istri calik dina kursi langsung suami calik kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada istri yang terhormat, izinkanlah saya sebagai suami akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kejadian tadi malam. Kenapa kamu tidur misah dengan saya? Dong, oke assalamualaikum terus. Kan begitu, tapi dialog, gitu kan? Ku dialog. Hari neng emut gitu, gitu kan? Nah kumaha gitu Ari salaki neng teh HP atau akan? Ditinggal diisuk-isuk terus, enak ngobrol apa? Padahal mama dituliskan ke malaikat, kan? Nyonya HP,
mending obitis akang teh. Nah, gitu contohnya tuh. Da nya atuh. Hadisna. Lamun ngusapan damis saroge nyiaran masyarakat saroge pacepeng-cepeng sareng saroge pan eta teh muruk dosana teh dina sela-sela pananganan teh eta teh hadis teu aya sugan nyepeng HP muruk dosa teh aya mau HP na kala nyeun hoak mah fitnah nya ningali gambar-gambar kan dina Facebook gitu nya bet galaranteng cenah lalaki teh padahal artis Korea teh foto-fotona teh lain manehna atuh buku jadi KLF-keun salaki teh kade urang teh terikat teh jeung salaki lain jeung batur saha nu ngikatna agama sunah rasul itu nya anu eta suatu saat bakal dipenta pertanggungjawaban. Begitu juga dengan suaminya. Suami Nabi. Akang sekedar pada salikan. Ari istri akang teh useup. Apa Nabi abdi? Eta akang sami wudu saya udah tempat useup tetap poho ieu. Kana taeun abdi. Akang mah kurungan kerenyet bae terasa jeung lauk. Aing ngarenyet jeung abdi dek iraha. Nah, itulah gambaran contoh-contoh penginten dialog gitu nya. Dialog ngobrol suami istri. Tentunya dengan atas nama Allah. Berbasis takwa, walibasut takwa dari khair. Pakaian ketakwaan adalah jadi sing sami-sami ngaraos yen diri teh diparentah ku Allah. Sebab aya jelema nu tiasa nyieun pare. Daya jamin tiasa nyieun jagong, sampeu aya. Sementara eta benda-benda teh benda-benda anu dituang sehari-hari ku urang. Hartosna kedah laras-laras sadar yen urang teh dipasihan rezeki teh ku Allah. Mata ke dina ayat berikut nama tadi ya Yohanasu ya Yohanasu buruk bakal sesepan Allah nyarios didinya ka setiap manusia sehingga jelema nu ngaraos jelema mah kedahna tersentuh keundangan Allah eta. Nah artina urang taat ka suami atas nama Allah lain ningali tangtungan suaminya kitu keneh nyaah ka pamajikan tanggung jawab ka pamajikan atas nama Allah. Ngurus budak, ngurus pakaya atas nama Allah. Insya Allah mau jadi beban, jadi pikiran anu mendalam. Nah itu contoh-contohna metode dialog. Atau nanti orang gak ada babaturan di sekolah. Kagaweana ngendul gitu nya. Mun di sekolah kabur gitu. Guru mah geus sabar ngineng mamatahan ku BP geus sering dipanggil. Nah, orang turun ngobrol. Kadang-kadang kan ku obrolan ku dialog eta bakal terang alasanna sih naon. Mana anak kabur wae teh. Bisi alasanna syar'i kan teu bisa nolak. Atanapi alasanana ibarat teh kejahatan pan ieu leuwih bahaya keur manehanana keur dirina diemutah. Nah, ada beberapa pembinaan, pengajaran, pendidikan dengan metode dialog. Nah, aya dengan metode diskusi. Nah, diskusi mah berarti seueuran. Ya terus paham lah diskusi mah kumaha. Aya metode asilah pertanyaan. Hal apa hadisul ghasyiyah wujuh yauma idzin khashi'ah. Nah itu kan. Jadi naroskeun heula Allah teh.
Nah sok ku santri kapungkur sok diangge metode ngapalkeun naon ari ngaran tajwid. Ari ngaran tajwid eta kabagi dua, hiji tajwid jeung lugot, dua tasdid jeung istilah. Naon ari tajwid jeung lugot. Nah gitu. Itu mengingat pertanyaan-pertanyaan. Itu aya dina Al-Qur'an banyak contohnya. Itu Allah ngajarkeun ka urang tentang metodologi pembinaan. Aya metodologi demonstrasi. Kayak Nabi Ibrahim bade ngadawahan Namrud, bade ngadawahan ramana ibuna jeung masyarakat. Tapi nama apanan sabab didinya geus berbicara masalah jabatan. Akhirnya kumaha carana Nabi Ibrahim? Dihancurkeun heula tah. Naonna? Patung-patungna. Geus kitu engke nanyakeun. Si Namrud teh kana nanyakeun. Saha ieu cenah nu ngalakukeun ieu? Kitu nya. Saha nu ngalakukeun ieu? Cek Namrud, cek Nabi Ibrahim bapa Allahu kabiru tuh nupang badagna. Sok cenah taros ari tiasa nyarios mah. Pas alum ingkanu yang tikun. Nah, para wargi sadayana ada kubu teu tiasa nyarios. Cek dina ayat teh eta nu kisuru sahum tarungkul tah. Sabab dengan dihancurkeun patung pangacianana leungit karita. Kareuwas anu mendadak. Nah itu keberanian Nabi Ibrahim untuk mencuri sebuah situasi di mana situasi tersebut anjeunna bisa ngomong ka raja. Nah gitu Bu, itu demonstrasi. Ayat tah simulasi permisilan ratusan ayat, bahkan Allah nyarioskeun watil ka amsaluna ribuha linnas. Permisilan dina ayat suci Al-Qur'an itu adalah sebagai sesuatu anu kudu dipikiran, kudu janten pedoman, kudu janten pendidikan ka manusia. Tah ku simulasi atanapi permisilan, percontohan. Hadis oge seueur Rasul nyontohkeun kana sesuatu dina nyampaikeun pesan. Ketika Rasul nuju ngabring berangkat stop heula para sahabat ke arah heula. Terus Rasul nyanak ranting terus digeberkeun eta ranting. Anu garing teh. Muruluk ta daunna teh. Cek Rasul ka para sahabat, wahai sahabatku, jelema nu ruku jeung sujud muruluk dosana saperti murulukna ieu daun-daun ranting tina tangkal, tina tangkai. Nah, jadi inti hadis eta dek nyarioskeun yen pahala jelema nu salat teh bakal muruluk dosana saperti murulukna daun ranting eta. Tapi ku Rasul dicontohkeun ta rantingna teh sehingga eta ranting teh Rasul perjalananna nyebutna ranting sareng sajadina dicarioskeun ku ahli hadis. Tah eta metodologi simulasi. Lamun urang ngaji hadis lain insyaallah bakal seueur hadis-hadis seperti itu. Jadi gambaran-gambaran. Contoh hadis-hadis Isra Mi'raj. Kuring ningali aya jalma ngabuntingan letahna, nah itu simulasi namanya. Ya. Sebuah permisilan dina hadis. Nah, urang oge meureun ka murang kali PAUD, TK, SD atanapi murang kali nyalira. Ambillah permisilan dari sebuah perjalanan, dari sebuah kejadian, dari sebuah momen-momen tertentu gitu. Ulah terus sahayuna tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Nah, permisilan eta teh naon maksudna? Jadi Allah ngadamel manusia teh kan teu sadayana naon namina teh teu sadayana pinter gitu. IQ na teh teu sadayana bisa nalar ayat, bisa nalar hadis gitu. Komo anu Islamna ibaratna teh sepuh mah kapungkurnya kaya aya hiji aki-aki pan Islamna kadienakeun
batur mana nalar Quran hanya nama ukur apa eta we unggul palak dinas jeung kulhu da terakhir teh tak kaya seperti itu. Tapi dengan permisilan di alam semua manusia ngalami gitu. Contohnya Allah di dia ngadama permisilan tentang jelema munafik anu dimisiekeun seperti ngahurungkeun seuneu. Nah jelema ti zaman kapungkur nepikeun zaman ayeuna pasti apa anu kumaha ngahurungkeun seuneu. Lamun jelema anu kurang paham dina ngapakeun tanda-tanda jama-jama munafik gampil hilap maka palebah ngahurungkeun seuneu mah kumaha kagiatan sehari-hari jelema bakal emut. Nah ketika emut tentang ngahurungkeun seuneu maka itu akan menjadi tanda akan menjadi ciri ingatan karena ciri-ciri jama munafik. Nah maka disarioskeun Allah masaluhu kama salil ladis tahu kodana permisilan jama munafik teh seperti jama anu ngahurungkeun seuneu. Kumaha kitu ngahurungkeun seuneu teh? Bagaimana sebenarnya hasilna atanapi kasimpulan tina eta permisilan? Maka dina kesempatan jeung waktu anu sanesna urang buar kayaknya ka payung. Sakitulah ieu mah anu kapiatur laras nati Allah wa Rasul sallallahu agama Islam mupatira kabuan singring udma sobat anu kadar walau mu'tik la komentori khairul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.